Sampurasun. Kumaha murangkalih daramang? Hatur nuhun upami damang mah. Dinten ieu ibu bade ngawulang dina pangajaran basa Sunda ngeunaan hirup sauyunan jeung sasama. Dina pangajaran ieu ibu bade ngawulang ngeunaan hiji nulis kecap saharti. 2. Nyaritakeun gambar. Mangga pirengkeun. Kecap saharti nyaeta kecap sinonim. Contona hiji rajin, saharti sareng getol. 2. Nulis saharti sareng nyerat. 3. Pinter saharti sareng calakan. 4. Akur saharti sareng rukun. 5. Gumbira saharti sareng bunga. Nah, kumaha mun kecap-kecap ieu dilarapkeun kana kalimah? Contona hiji Beni mah getol diajar. Beni mah rajin diajar. 2. Hana nuju nulis puisi di kelas. Kinten-kinten kecap naon anu saharti sareng nulis? Mangga sanu tiasa. Kecap saharti sareng nulis nyaeta nyerat. Hana nuju nyerat puisi di kelas. Kumaha lamun dilarapkeun kana kecap Beni mah budak calakan. Saha nu terang kecap sahartina tina calakan? Mangga pirengkeun. Beni mah budak calakan. Beni mah budak pinter. Tah eta kecap-kecap nu saharti upami dilarapkeun kana kalimah. Tiasa murangkalih? Mangga ayeuna urang bade diajar deui ngeunaan nyaritakeun gambar. Di dieu aya 2 gambar. Gambar kahiji sareng gambar kadua. Kinten-kinten kumaha kalimah kanggo gambar kahiji? Saha nu tiasa? Mangga dangukeun. Budi sok maen bal. Maen bal di mana upami urang maen bal? Pinter. Budi sok maen bal. Maen bal di lapangan. Kenging henteu maen bal di jalan. Henteu kenging. Engke bilih katabrak ku mobil. Sareng tiasa ngaganggu lalu lintas anu aya di jalan raya. Ayeuna gambar kadua. Dani jeung Budi getol diajar. Mun getol diajar bakal saha nu tiasa? Pinter. Dani jeung Budi getol diajar. Mun getol diajar bakal pinter. Tah eta murangkalih
Pangajaran dina dinten ieu ngeunaan kecap saharti sareng nyaritakeun gambar. Hatur nuhun.